Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi pangeran abdi ku berkahna Kangjeng Nabi ngahasilkeun maksud abdi ngahampura dosa abdi. Bakal datang hiji zaman ka umatna Kangjeng Nabi pada jauh ka ulama pada nyingkiran kiai. Allah bakal mirebah ya kutiluruh pibilai hiji nyabut keberkahan ka ahli patani. Kitu deui tukang dagang sareng jalmi tukang kuli berang penting berusaha tapi henteu mencukupi. Dua bakal ngalindikeun pamarentah nu teu adil rakyat dipaksa migawe kana berdosa ka Gusti. Katiluna bakal maut teu mawa iman ka Gusti amal ibadahna kosong sebab ilmuna teu terang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya